Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangudi sareng simkuring mangnana nagon dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh nyanak hiji jejer carios anu enggal siluman oray masih karangan mangkeneh nyabaraya anca garapan anu katuna waktos dinten kamari pamit telepat matos dugikeun ka Aki Kuncir salaku pamimpin seni di rombongan anak seni nyatos dugi ka bumina Abah Nun anu bade nanggap karena hiburan anak ti Aki Kuncir terus dugikeun kadinya. Mudah-mudahan ya dongeng sing janten panglipur kanggo kalabu pangbeberah kana manah bara Sunda di mana wae ayana anu sami-sami mika cinta sareng mika resep kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu. Mangaturkeun nuhun kana parantos subscribe, like, sinareng komen. Utamina man parantos satia satuhu nyarengan salawasna karena setiap pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu. Kintun-kintun nama kawan caket pon kitu deui anu tebihna nya baraya. Bara Sunda di mana wae ayana sumangga. Paros teu nyangkolong teuing kana waktos pedaran dina carios siluman oray bagian kadua kumang sejadi lajengkeun deui. Wilujeng ngadangukeun. Iya Ki, isuk mah lamun incuk kuring geus rengse di sunatan kurang leuwih satengah jam wae mah teu eta biasa wae diiringkeun kana kuda ngulingan pilemuran bade ditabuh ku tetembangan. Tangke lamun geus araya deui di dieu lamun budak kuring anu awewe rengse di walimahan derweh tabuh hiburan mah pe kumaha Aki nu ngaturna mah narek naon-naonana heula tatu engke peutingna kudu sing leuwih rame deui muronan tah kitu Ki teh mah Abah Nun jadi kitunya nya teu naon ari kitu mah Abah keun ku Aki urang ramekeun pokona mah ieu karyaan teh ulah hariwang lah teh mah Aki Kuncir nya syukur ari kitu mah pokona Abah mah mercayakeun we sagala rupana ka Aki teh mah Abah Nun. Kayaan harita di lemur Cikeong wanci teh teu karasa ari ku dipake ngawarangkong mah jeung ku handeuteunana jalma nyaho-nyaho geus maju deui ka tengah peuting. Aki Kuncir jeung reng-renganana dina peuting harita rareureum heula di imahna Abah Nun. Ngocapkeun isukna kira wanci jam 6:30 isuk-isuk paraji nu rek nyunatan ka incuna Abah Nun katanya geus datang deui ka imahna. Amun anu tanginasna keranan kituna teh. Sabab dina poe harita kaparengan cenah budak nu menta disunatan ka mahna teh lain hiji. Jadi incuna Abah Nun heula anu dipihilakeun atau Abah Nun jeung jadi kolotna eta budak. Meni kuda giru ngurusanan heula budak nu rek disunatan dina poe harita. Ari budak lalaki nu rek dibersihanana aya we meunaan ari karek 7 tahunan wae mah umurna. Budak nu rek disunatanana nu harita geus nyahun yen manehna teu rek disunatan cenah naon oge beungeutna mending geus sepa siga eueuh geutihan tayohna wae sieunun meureun budak teh sabab kumanehna geus kabayangkeun mana teuing cenah nyerina ngan ku sabab tuluy-tuluyan bebenyokeun kudu jadi kolotna bajeng bibita ku duit lamun disunatan mah cenah jang sok loba duitna nu antukna budak nu tadina rada merot deh akhirna mah teu burung daekeun budak tuluy dipangku kudu jadi bapana geus kitu disogrogeun ka bapa paraji mereka bersihan kana siritna. Teu lila ti harita budak nu karek dikeureut geus rengse malah mah teu cerik-cerik acan budak teh siga nu kasirep ku pangjiadna paraji rengse budak disunatan. Tatangga anu gareukeut pon kitu deui anu jarauhna
Mitu isrikna datang kabeh kadinya. Adon nyerecep ka budak sunat. Atuh kayaan di tempat na Abah Nun ditambah rame. Tadila ti harita budak sunat nu keur dilahun ku bapana teh tuluy ditaekeun kana tongong kuda rengong anu geus meunang ngedangdanan. Geus budak aya dina salureun tongong kuda. Tatabeuhan mimiti disadakeun dipiri ku kawih anu ngahlelangkeun tembang-tembang Sunda. Tuluy eta budak sunat teh diarak ngurlingan kampung anu teu pati jauh teuing ti wewengkon eta. Kabeh warga anu aya di lembur Cikeong ngarasa marilu bungah ku nenyo ayana hiburan sarupa kitu teh. Malah barudak leutik mah mitu sirikna sing alabring sing araleut naluturkeun kana tatabeuhanna kuda rengong. Bajeng sing arengklak kituna teh di satukangeunana. Sora torompet anu tuluy ngaklik mirig ka juru kawih nu keur ngahleuangkeun tembang nu keur dinyaranyikeun ku maranehna. Ditempas ku sora tatabeuhan anu leuwih ngaramekeun kana eta iringan. Atuh nu jadi kolotna eta budak mending ngarasa bagja sabab geus bisa nyogemakeun cenah kana jadi anak. Sanggeus rengse ngurilingan sabaraha lemur. Arak-arakan kuda rengong anu mawa ka budak sunat. Harita geus baralik deui kaburuan hareup imahna Abah Nun. Kaparangan barang marulang deui na kadinya teh. Calon panganten awewe jeung calon panganten lalaki geus rengse dijab kabulkeun. Atuh teu kudu nunggu deui waktu anu lila. Prung pagelaran jaipongan dina menit harita oge tuluy digelar. Kaayaan di tempatna anu hajat beuki tambah haneuteun. Tatamu undangan tim deukeut pon kitu deui tinu jauhna. Nyerabul daratang. Abah Nun jeung nu jadi pamajikanana. Atenya keur sibuk narimaan tamu undangan. Anu beuki beurang teh beuki tambah loba wae nu daratangna. Atuh anu keur araya di pawon oge sarua milu riweuh. Cakah cikih nyadiaan sagala rupa kadahareun keur para tamu undangan. Teu bisa digambarkeun kumaha bungahna Abah Nun jeung nu jadi kulawargana dina mangsa harita. Cag urang tuna heula kaayaan di tempatna Abah Nun nu keur curak-curak suka bungah galumbira. Ayeuna urang nyaritakeun heula kaayaan di tempat anu sejena. Nyatana di hiji lembur anu katelahna lembur Cihaur. Nu teu pati jauh lamun ti lembur Cikeong mah. Di eta lembur aya hiji imah. Ari eta imah teh imahna Kidaroji. Anu kasohor jalma boga lamun di kampung eta mah. Malah Kidaroji oge ngabogaan sabaraha urang centeng. Nu sok purah ngajagaan imahna jeung nu sok ditu etah ku manehna. Ari Kidaroji ngabogaan saurang budak lalaki nu geus bujang. Katelahna teh Ahmadi. Pamajikanna Kidaroji ngaranna Ibu Sopiah. Ngan ari manehna mah sok tara ulu biung kana urusan nu jadi anak jeung salakina. Sok ngoprek wae di pawon sorangan. Harita Kirawanci pecat sawed. Kidaroji jeung nu jadi anak nyatana Ahmadi oge para centengna kedariuk dina kursi anu ada di tepas hareup imahna. Keur ngawarangkong bari jeung hareupan cai kopi jeung ngalawuhna. Kituna teh bari jeung sing pelenyun udud. Teu lila ti harita pok kadenge sora Ahmadi anu nyarita ka salah saurang centeng anu jadi bapana anu katelahna Ki Gahar. Ki Gahar, poe ayeuna bejana mah keur aya tatabuhan cenah euy. Di lembur Cikeong. Nah nya eta beja teh? Ceuk Ahmadi nanya ka nu ngaranna Ki Gahar. Nya Den, ari bejana mah keur aya hiburan cenah di imahna Abah Nun. Keur ngawinkeun anakna jeung nyunatan jadi incuna. Tah kitu Den.
tema Ki Gahar. Nya halus atuh ari kitu mah. Artina bener eta beja teh. Dewek mah yang nenyok ka ditu euy. Sugana atuh aya hiburan jaiponganana. Aya ngengklak dewek mah. Ceuk Ki Ahmadi. Nya hayu we lamun aden rek ka ditu mah. Lamun rek ka ditu kajenting peuting we ka ditu aden. Meh kenal lalajonna oge. Sabab ari wayah kieu mah sajabana ti panas teh. Loba keneh SMA deui anu datang. Keun we engke lamun nya teh mah aden rek ka ditu. Ku kuring ge mau belum diantar tuh den. Tema Ki Gahar. Nya kajeun atuh. Ke peuting we ka dari tunanya. Sanunya loba abikang anu geulis atuh. Ceuk Ahmadi bajeng rada nyerengeh kitu teh. Kaduh bikang we si laing mah Ahmadi. Leuhung lamun dikawin mah teh. Bayi mangan syukur kitu we hungkul. Ceuk Ki Daroji menjadi bapakna Ahmadi. Wah naon deui atuh Pak? Mumpung keur ngorapan. Bapak ge bakal kitu beneran kawas kuring. Tema Ahmadi. Wah, zaman dewek mah baheula untuk kikituan si Ahmadi. Malah kawin gitu nyaho acan. Dewek mah nyaho diamplopkeun ku kolot. Teu kawas budak ayeuna. Sikona teh sakarepna we, sakapamanggihna. Jeung sakapamilihna. Leuwih basa lamun arawet jeung balener. Pan sakur marecenaan duit kolot hungkul we. Jeung wirang ka kolot. Taulah nepi ka kitu si laing mah. Ahmadi kudu bisa ngajaga kana harkat jeung martabat anu jadi kolot teh sia. Sabab harkat jeung martabatna menjadi kolot ayeuna teh dia menjadi anak. Atau harkat jeung martabatna menjadi anak ayeuna dia menjadi kolot. Jadi kolot jeung anak teh kudu bisa silih ajenan. Montong rek marawak karep pasorangan. Sababna da moal balik lamun geus kitu mah. Tah kitu Ahmadi. Ceuk Ki Daroji bari nganyot pipah cangklongna. Nya tuh Pak. Kuring mah mau rek nyerahkeun ka Bapa jeung ka Mak. Tidak kudu atuh kuring ge. Tema Ahmadi. Oh nya, halus ari kitu mah. Pan kali eta caritaan teh. Bisa dicepeng ku maneh. Ulangan sakurna sugut hungkul. Bajeng prak-prakanana mah. Taulah nepi ka kitu. Gahar, oge si laing balit. Aya, urang nenyoan heula domba we. Ka imana Ki Jumari. Engke lamun dombana jadi dibeli ku dewek. Tungtun we bawa ka dieu ku saling duanya. Ceuk Ki Daroji. Nya, atuh kan. Tema Ki Gahar. Bari cengkat tina diukna. Geus kitu singna leos jadinya. Rek mangihan ka Mang Jumhari. Nawarkeun domba ka Ki Daroji. Ari Ahmadi sanggeus bapana ngaleos judinya. Manehna tuluy nyarita ka si Bodil, salah saorang centeng bapana keneh anu masih area di dinya. Sapenting mah si laeng ge marilo we ka tempat panglalajoanannya. Jadi meh resep euy ari ngalabring mah. Ceuk Ahmadi nyarita ka si Bodil. Nya Lin, kuring ge sarua. Hayang ninyo mumpung kudu aya pang-pang nama. Sabab tu bisa ditangtukeun ka panon. Ari kangaranan hiburan mah aya henteu teh. Ceuk si Bodil. Kitu Dil. Memang benar eta caritaan teh. Matang ke penting mah si laing mari lo jeung dewek. Urang ka tempat hiburan euy. Ceuk Ahmadi. Nya Lin. Kira-kira naon? Juragan moal naon kitu? Lamun kuringan jeung anu sejenna marilu? Ceuk si Bodil. Wah, tangtuna ge moal naon atuh Bodil? Bayeuna ge da terang apa ieu atuh. Keun we kumaha dewek. Ke dewek nyaritaنا ka bapa dewek mah. Tema Ahmadi. Nya nuhun atuh ari kitu mah Den. Jadi rug-rug ka kuring na oge. Ceuk si Bodil.
Kayaan harita dia lamur wanci beki maju ka beurang, malah mapanon poe geus aya dina salureun emun-emunan. Panasna menika cida moreret. Sebagian pangisi lemur anu ada di dinya atenya geus anu marulang deui di sawah jeung di kebona. Aya ngagaranong suluh kutuna dina tonggong anu ditaralian ku samping. Aya oge nu ngaralek boboko jeung anjing-anjing rantang. Sigana wae karek baralik nganteuran ti sawah. Terila ti harita kurunyung ti daroji jeung centengna anu duaan geus baralik deui ka dinya. Ituna teh barejong narungtun domba 2 siki menang meuli ti Mang Jumhari. Sanggeus aya tepas imahna ge ki daroji diuk tina kursi dilapok kadenge nyarita ka si Bodil. "Bodil, cik pangienkeun kopi dewek sakeudeung moy," ceuk ki daroji. "Mun, mangga juragan," tema si Bodil bari cengkat tina diukna. Geus kitu ngaleos heula ka pawon. Teu lila Pok Ahmadi nyarita ka bapana. "Jadi geuningan meuli domba teh, Pak?" ceuk Ahmadi. "Oh nya, jadi atuh. Matak ti bawa oge ka dieu sia teh. Sabab hargana ge teu mahal teuing jeung wani we deui. Nenjo dombana aralus kapanan. Domba siap aduan hungkul ieu mah. Tinggal makalangan. Jadi geus teu kudu capek-capek deui ngalatih hari domba nu kieu mah," tema ki daroji. "Nya syukur atuh ari aralus mah dombana. Lain kieu teh, Pak. Kepeuting barudak cenah hayang marelu lalajo ka tempat hiburan. Di tempat anu buka karyaan teh. Nah kira-kira ku Bapa diijinan barudak atawa kumaha?" ceuk Ahmadi bari mancrong ngana beungeut menjadi bapana. "Oh nya, empet teuing ari rek narenyo mah ka ditu. Kan ulah paruting-ting we baralikna. Sababna hariwang di mana Ahmadi. Lain kunaon. Dardi bisa aya garong ka dieuna. Papanan cilaka atuh. Mangka ningingonan anu sakitu lobana. Maneh ge nyaho meurnan," tema ki daroji. "Nya Pak, tang tukuring ge. Morek peuting teuing baralikna mah. Dina telatna tuh paling tengah peuting geus aya di dieu meurnan," ceuk Ahmadi. "Oh nya, teu naon ari kitu mah," tema ki daroji. Teu lila kurunyung si Bodil geus datang deui ka dinya bari macai kopi kana bokong. Song diasongkeun ka ki daroji. "Ieu juragan, cai kopi naon?" ceuk si Bodil bari nyodorkeun cai kopi. "Bodil, keun tuna we heula di dinya," tema ki daroji bari ngalap kesang dina beuheungna. Cag urang tuna heula ki daroji jeung anu sejena baraya. Nu keur araya di imahna. Ayeuna urang nyaritakeun deui Somad nu keur aya di imah nu jadi kolotna. Harita kira wanci pasosore Somad katenyo manehna keur aya di sitokangeun imah. Ngomean kanang hayam nu geus barobo awina. Barang keur anteng sorangan ngomekeun kandang hayam. Kurunyung ka dinya aya nu nyampeurkeun. Sing horeng si Cuming nu datang ka dinya teh. Gog si Cuming cingogo sagigireunana Somad. Bari Pok manehna kadenge nyarita. "Keur naon Ilaeng Mad?" ceuk si Cuming. Ari Somad nu keur anteng barang gawe mending ngarenjag barang ngadenge. Sagigireun manehna jol aya jalma nu nyarita teh. Ret ngareret ka si Cuming nu keur dongko di katuhun manehna. "Geuning Ilaeng Ming, banyak kuring teh saha euy? Meni reuwas. Ieu keur ganti awi geus barobo Ming," tema Somad. "Ganti gerah ku beusi kandangna Mad. Meh teh boboan wae mah," ceuk si Cuming. "Wah atuh da kudu gede biayana meurnan. Ari kudu diganti ku beusi mah Ming," tema Somad.
Ketang jeung leur we deui nya kana cokor hayamna oge lain areng ke peuting teh na lain jadi rek lanjut tetabuhanna jeung uingna teh mah cek si Cuming nya hayu we Ming urang nempo ka ditu sabab kuring hayang nyaho nah rek jeung sawe cenah hari ini teh dieu da urang hungkul duaan tanya soman nya urang we duaan gendang ke oge di ditu mah moal burung pange atoh pasina oge jeung batur salamur uing mah hayang ngibing lain naon resep ari ngibingan anu caipongan teh pamun ngaripingna kadoris mah jeung taremplon bujurna wah mah teu pedo geura are laingna rek ngibing atawa moal mat cek si Cuming wah kuring mah teu bisa acan ngibingna oge Ming jeung era we deui sabab tara biasa ari kuring mah temal soman uing mikirna mah kitu sarua era kan ku sabab cokor jeung leungeun nya sok tara bisa pisan cicing ari nya nu kitu teh jadi nya ngawanikeun maneh we antukna mah biasa ari geus kadienakeun mah cek si Cuming teu lila kurunyung ka dinya aya mangsa hudi nu nyampeurkeun rekeningan aya ilaing Ming geus lila tanya mangsa hudi mari gog diuk dina jojodog karehol mang karek bieu kadena oge terus balik deui geuningan ti kebon teh cek si Cuming nya kita tadi ge da geus balik ka ti kebon mah Ming kan kadinya heula ka Mang Sapri bieu teh rek ngahilian hayam tadi nama keur pamacek ari sing horeng teu bogaeun geuningan temal mangsa hudi kitu nya wah gampang neangan pamacek mah tong aburkeun hayamna ya teu burung reuneuh mang temal si Cuming lain ke peuting teh ilaing ari nitna kalemur cikeongna jadi Ming tanya mangsa hudi ka si Cuming jadi mang tak uing ka dieu oge rek muguhkeun ka somat na mamang rek lalajo deh temal si Cuming malik nanya ka mangsa hudi nya hayang nama hayang ieu oge sabab kapanan ari di lemur urang mah nyawa sorangan hayang nanyo hiburan teh tahun kali ge biheung ari lain keur aya nu karyaan mah kan horeamna teh ku jauhna we mamang mah Ming dalam munsek mamang ora kene mah kawas ilaing moal burung dijog-jog ku mamang oge temal mangsa hudi wah padahal mah kuroyoh we atoh jeung uing mang dangke oge mah burung nepi meureun ceuk si Cuming nya ari ku kituna mah kana beda tuh kondisina mamang ayeuna mah teu siga baheula beda jeung ilaing nu keur meujeunna bedas ku tanaga keur meujeunna buta tulang buta daging moal ka cape cek babasaanna mah sok bae ilaing jeung budak mamang anu kadarituna mah ngan kade we sing bari sangajaraga diri ulah reka bawa ku sakaba-kaba sabab bae kakaranan dinu raramean mah sok aya wae kapanan nu ngadon nyiar kana pirubuteun teh tah urang mah ulah reka parancing nu kitu sabab urang mah niatna oge rek neangan hiburan lain rek neangan ributan tangke we tah eta we mamang mah mihape teh Ming ceuk mangsa hudi nya tuh mang bae oge keur naon atuh ari kudu jeung ribut mah sababna dawa gunana jeung anu muruhan we ongkoh atuh goreng-gorengna ka dituna mungkin teh bakal panenengeulan mudahan ku jalma rea sabab geus dianggap ngacokeun kana anu boga hajat jeung ngaganggu kana kanyamanan batur nu keur ngaradon hayang hiburan kapanan uing ge resep nenjona ari kanu kitu mah ceuk si Cuming
Nya halus we ari boga pamikiran sarupa kitu mah Ming. Hatina lain teh geus boga pamikiran koloteun, geus bisa ngabedakeun mana nu hade jeung mana nu kurang hade. Tadi regreg keur ka mamangna oge ngadengena ari kitu mah. Ceuk Mang Sahudi. Nya kitu we heula nya Mang. Oge lain mah teu karasa geuning poe teh ku di bawah ngawangkong mah. Geus rek burit deui. Ping mereka kampikeun heula hayam ya teh. Atuh ke peuting. Puing ka dede nya mah. Nyamper ka lain. Ceuk si Cuming bari cengkat tina diukna. Nya atuh Ming bisi lain rek balik heula mah. Ke peuting kukuring ditungguan di dieu nya. Teh mah somad. Nya kitu lah nya mah. Mang, weng balik heula nya. Ceuk si Cuming. Nya sok jang Cuming ari rek balik heula mah. Teh mah Mang Sahudi. Geus kitu si Cuming ngaleos di dinya. Rek tuluy balik ka imahna. Geus we heula jang, isuk deui anguran. Kada kacai ayeuna mah. Kapanan sakedeung deui oge geus rek maju ka burit ieu teh. Ceuk Mang Sahudi nyarita ka somad. Mohon Pak, da tos reng saya ngalereskeunana oge. Teh mah somad bari cengkat. Tuluy meresan heula parabot gawena. Geus kitu ngaleos ka pawon. Sanggeus nundaan parabot di pawon. Somad manehna ngaleos ka pancuran rek adon mandi heula meureunan. Kaayaan harita di eta lembur wanci beuki nyerelek maju ka burit. Cahaya layung anu air tebeh kulon paesan kana kaendahan langit anu aya di saluhureun eta lembur. Angin leutik ngahiriwir nebak kana tetangkalan. Daunna pating garupa jeung arulang mata kuaas nenjona. Dipirig ku sora turaes nu geus gandeng di sarada dina luhureun tatangkalan. Teu lila ti harita reup kaayaan mimiti poek. Tayohna wae mangsa beurang geus kasilih ku wanci peuting. Kocapkeun peutingna baraya kira wanci sareureuk budak somad jeung si Cuming ate nyon duaan keur leumpang lejer lemur rek ngajugjug ka lemur Cikeong. Nyatana ka imahna Abah Nun nu keur nanggap tatabeuhan. Beuki lila anu duaan beuki jauh wae laleumpangna teh. Dipirig ku hiliwirna angin peuting nu sing salesep kana kulit. Ti jauhna keneh hawar-hawar. Kudu duaan geus kadarenge aya sora tatabeuhan nu keur ngamprang. Jeung sora nu keur kawih bari nembang. Atuh si Cuming meuni teu sirikna hayang buburu nepi kana tujuan. Barang ngadenge kitu teh. Tak geuningan geus kadenge ti dieu oge mah. Mending ngemprang kitu nya. Merating lobana geura lalajon oge. Mending geus ateul we suku ah. Ceuk si Cuming. Nya geus kadenge geuningan. Sabar heula sakedeung Maming. Da pasieun lagi nepi meureunan. Teh mah somad bae jeung rada ngahegak kituna teh. Sabab jalan nu keur disorangna lumayan rada netek. Ari kalebah dinyakeun mah. Kenca katuhuna jalan tangkal kai anu garede. Nya weng mah mending geus teu sabar ah. Lamun sok bisa ngapung teh mah rek hibar we. Ngan ieu jalan oge meuni lumayan netek kieu ya. Ceuk si Cuming bayurat heret kitu teh ka kenca jeung ka katuhu. Sabab lumayan ada keung di tempat eta teh. Beak jalan anu netek anu duaan manggihan jalan anu datar. Di kenca jeung katuhuna jalan rajeg ku tangkal awi anu duaan tuluy laleumpang di kebon awi. Beak kebon awi gog somad jeung si Cuming aranyog ka lemur Cikeong. Ti dinya mah meuni haneuteun lemur teh. Loba kucal mah nu keur maruru ka tempat hiburan. Malah nu daragang oge teu kurang. Meuni rajeg di sisi jalan. Tukang suuk, tukang putu jeung sajabana. Minuhan sapaparatna jalan anu keur diliwatan ku somad jeung si Cuming.
Bara Sunda mengusaki heula ancagarapan dongeng dina jajar carios siluman orai bagian anu kadua salah bagian anu katilu manawi pareng kumang saja dilajengkeun deui dina waktos anu sami. Mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana nyingkeun diapunten bilih wae seueur kakirangan dina midangkeunna. Mang saja pamit ka sadayana. Wilujeng kantun per mios.